na diundang kiaina, diundang barayana, kumpul isuk-isuk di imah di Balandongan. Datang bengkong bari motor Vespa-nya. Jalma nang sekolot berbuendut kacamata na buleut. Di Balandongan. Tokoh masyarakat kumpul, kiai kumpul, barayana kumpul, kolot na aya didinya. Panganten sunat leungit. Di telangan ku bapana kapanggih diburi imah orang keur nyumput. Dirayu ku bapana panganten sunat make sarung, bapana make sarung. Dibopong ku bapana dibawa ke tengah Balandongan, dimarhabakeun. Pulang dimarhabakeun sebab diyakinkan kalau dibacakan marhaba ada 70.000 malaikat yang berterbangan di atas kepala kita. Yu'aminu nabi kabeh maca amin ngaminan karena doa naon anu aya dina mahfala. Luhureun sirauna aya malaikat kuari keur muter-muter. Lah kaji jatuh kadeuleu. Malah kadeuleu. Makhluk Allah nu bisa ngaleungit aya 3. Hiji malaikat, 2 setan, 3 nu boga hutang. Amin. Amin. Bil khusus ka guru urang sadaya anu tibaros, aparatur pemerintahan sipil maupun militer, Bapak Lurah atau yang mewakili RT RW satinggar Lebak. Mudah-mudahan tinggal Lebak makmur ku keadilan, adil ku kamakmuran. Keluarga besar Bapak Sohibil Hajah, saha Bapak Hendra anu dina dangat ayeuna kuasilahna urang tiasa riung tulung. Mudah-mudahan perkumpulan ieu dicatat ku Allah kumpul di majelis ilmu. Amin. Amin. Din urang balik tina ieu tempat sakabeh dosa urang dihampura ku Allah. Amin. Urang doakeun ieu Bapak Hendra mudah-mudahan putra putrina sing dijadikeun putra putri anu saleh tur sarawehan. Pada resep ibadah, resep ka ahli ibadah. Ibu bapak hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak eta jadi ukuran. Hebatna kolot tergantung anak. Eta lain di dunia doang, sampai di akhirat. Bahkan ayat siji istilah lamun di akhirat ngomong kenana yulfa'u darajatul abdi bi istighfaril walad. Hebatna hiji jalma di akhirat eta tergantung anak-anakna. Ulah-ulahkeun di akhirat sanajan di dunia. Jadi jalma sugih imah tingkat, mobil mengkilap, duit berlipat-lipat, pamajikan opat. Tapi lamun boga anakna bodoh, martabatan tanu jadi kolot. Bener apa sih? Eta di dunia. Padahal kurang sakumaha sugihna eta jelema, utang pamajikan anda make remote. Asal salakina hayang tinggal pencet tuang ngeblak. Remote-na dibawa kelincuna. Ngablak, nutup. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, min jumlatil walid al-walad. Tolak ukur yang jadi orang tua adalah anak. Kolotna bodoh, lamun anakna pinter, kaangkat derajatna. Benar apa benar? Kolotna susah, anakna pinter, kaangkat derajat kolot.
Maka pada prinsipnya adalah ibu bapak kumaha carana urang ieu kabeh boga anak soleh tur saroleha. Amin keun mah ulah ngomong teh. Geus pareman lampuna lah. Insyaallah. Hayang boga anak soleh pasti kabeh jawabna hayang. Hayang boga anak pinter kabeh jawabna hayang. Apa ngajamin boga anak pintar bakal senang? Teu ngajamin. Lamun boga anak soleh ngajamin bakal jadi hidup senang. Kumaha carana kaji? Atuh hayang boga anak soleh mah atuh kudu nyolehkeun diri heula Udin. Atuh teu ujug-ujug hayang boga anak soleh kemudian jadi soleh. Bahkan Sayyidina Ali ngomongkeun ge hayang boga anak soleh mah kudu nyolehkeun diri sejak 25 tahun sebelum pernikahan. Berarti san nikah eta geus tobat heula. Dia ngomong hayang boga anak soleh tapi ngadu hayang bae. Mana kalah jelema? Olok maneh hayang boga anak soleh tapi gapleh jeung mitoha jadi bae. Mitoha nyekel double genep minantuna nyekel genep 5 genep 4 keluar di pantai go genep 5 eta beungeut mitoha ditujuk langsung modar dia bah. Allah. Terus naon nalekeun kula bah. Yes, aing mau mal ceramah nyemenak ngobrol ini itu gitu nyangan laganan. Terusnya hayang boga anak soleh bisa nyolehkeun diri. Sementara ibu bapak hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Allah, ngadidik anak di zaman ayeuna ieu teu gampang teu jiga ngadidik anak tahun 70-an tahun 80-an. Baheula mah tahun 80-an tahun 70-an anak karang diomong pamali dongeng geus nunggu. Ulah kitu ceng pamali geus langsung guru. Komo kula mah eta di Cipocok datang ka kuari masih kene nananya bae eta. Geus jadi turuk ningesor ku anak belong. Tekang saiki kita turun pernah ke pendak belong supaya ingat tapi percaya bah pada abad tahun 70-an tahun 80-an ngadidik anak babari sebab ku ngomong pamali doang nurut nu jadi kolotna pada saat eta ibu bapak hadirin indah karasa mata wajar lamun anak-anak di zaman tahun 70-an tahun 80-an hirupna jadi barokah. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Kaji kumani tahun 2000-an rada hese. Pada hese kaji pan Allah masih tetaknya. Allah mesti ganti. Allah mah tetaknya ngan ngadidik anak di era tahun 2000-an barabe. Parawana bege lo banus tu bisa ngejo. Benar. Dangdan mah papa heula. Kuari lamunna nu geulis anjay sakabeh geulis. Nu model pas kumaha. Sementara ibu bapak hadirin jamaah nu dimuliakan Allah, kuari ieu aya penemuan paling terhebat itu penemuan handphone. Kunaon disebut hebat? Karena seluruh aplikasi pindah ke handphone. Jam pindah ke HP. Kamera pindah ke HP. Betul? Tape recorder pindah ke handphone. Kalkulator
operator pindah ke handphone. Surat menyurat bisa dengan handphone. Kirim foto bisa dengan handphone. Coba. Kirim video bisa dengan handphone. Komputer pindah ke handphone. Belanja bisa dengan handphone. Kirim uang bisa dengan handphone. Apa sekarang yang tidak ada di handphone? Radio ada di handphone, televisi ada di handphone. Maka ketika di zaman sekarang ini tidak punya HP, ketinggalan informasi. Kok gitu kayak bobongkong ngeus barokah HP. Papanggih kumulak bernelepon mending di luhur kuburan. Ditanya kumulak, hei bobongkong pancen telepon di luhur kuburan cek mana? Ampura kaji dianggap sinyal. Aku macam aing ceramah dia. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kehilangan keceriaan anak-anak kita. Baheula mah karet gelang dihijikeun bisa jeung loncat tinggi. Kayu nu hiji dipanjangkeun, nu hiji dipendekkeun, masih kene bisa jeung main gatik. Coba nyieun mamangkokan baheula mah lempung gong diucungkeun ka luhur, geus mucung ka luhur tojos ku sikut. Legok tengahna dikihan. Budak awewe nanya, budak awewe naon pung nyen mangkok kumaha carana cuman pengucupkeun ka dhuwur geus luhur karep tojos ku sikut geus legok kihan ku sia. Dikihan ku budak awewe atuh ngabrak heula. Ya budak kita mah kihna ngatur. Di bapak heula gaweuh rapihna budak kita. Budak lalaki mah bagus kihna bisa nyeunang kadalapan sagala. Coba mengkuari ayah cina awewe bisa kih angka 8 amplop aing copot buat namun bisa kih angka 8 copot amplop aing mengkuari nganti nak perlu darab aing seru ayah embung lu di budak memang lah kalau kita ramai yuk ya malah ceramah ya mau ngobrol tuh nggak ada tua ya kira aku ceramah kok sampai pindah di itu kan iya malah ceramah ya mau ngobrol malah ngahari kendaraan dia pun jadi panitia wah di ceramah di dunia hijau mau di belah dia embung aja. Ini dulu yang ngarepan prasmana. Neangan eta bapak satar urang mana? Bosar. Panggih. Bapak satar. Aya deui anu susualan teh punten. Mangga ari gatot kaca ari caru ambon ari bon teng asa ari sakit perut ari rujak asam ari sempal sentir. Ari film rame ari Ari meja makan. Manusia belok pikiran sama. Mas baliklah blok kita pikiran. Indah zaman dulu itu ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya zaman baheula betul ngomong-ngomong hayang ngabangun masjid ge henteu. Teu dong budak keluar. Masjid tilok kan giu saya ngabang masjid batik. Mana karaja mana? Hampura aing lain nyinggung nabrak aing mah. Disangkana meureun babahari. Ari karak bisa ngabangun jalan ulah sombong. Sebab jalan bagus, jembatan kudu bagus. Jalan bagus, jembatan potong, jalan mau bakal bisa terus. Pan itu palongo. Anak aing mah. Tagieu betul bubu hayang ngabangun masjid. Nu diadikeun ke jalan mana heula. Kaimanan manusana heula, pangajianana di mana nu ramekeun.
Ustad mana anu rame pengajian budak ngejana tambah ramekeun kuduna kitu ulah ieu mah isin meuneu masjid batur na isin meuneu masjid batur aduh sia salat ka masjid batur kunaon ka masjid tilok naon tilok kagiul hayang ngabangun masjid itu mana ka jelema mana tanya aya Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekarang saudara. Masjid bagus, temboknya marmer, speakernya kenceng, wah dan pakolak-kolak. Subuh udang gentar himat hati mata karunya, enggak kenapa. Saya muaya itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusuk. Allah nusuk. Jauh tuan dia. Wa ilaihi nusuk. Udang telah subuh yuk. Udang waktu subuh tinggal 10 menit subuh yuk. Itulah ciluk berwuh batur manina sholawatan make gaya tinggal lebat. Ayo bacor, ayo bacor, orang kompor yang bacor. Jangan madu jubur. Ani waktu kudu kumpul, itulah ciluk berwuh batur. Aina nabuh bedung sorangan, adan sorangan. Salat subuh sorangan, beres salat subuh ngarowong di jero masjid ngoceh, orang mik macan di paean. Cek aki-aki dia aing. Ngal poe salat subuh sorangan bae. Nabuh bedung sorangan, adan sorangan. Omat sorangan, sholat sorangan. Obal mio masjid dijual sesuai. Ya, jadi sok main kadang jam 10 belah. Dan jam 10 atuh di lembur tagiur. Ayo datang ke mau Ustaz. Assalamualaikum Tat, eta nu adan jam 10 teu naon ceuk Ustaz. Teu naon adan mah bab nu kasurupan ge diadanan. Naon adan meneg jam sabaraha teh setan pinggul limpangan langsung lamun diadanan. Begitu tah. Datang di KRT eta nu adan jam 10 kumaha cek RT heuing sareuseuh ngadengin. Kaing bebijageula ka RW, cek RW kaing bebijageula ka lurah, cek lurah kaing bebijageula ka camat. Cek camat ulah gagabah, adan mah khawatir bisi ieu teh perbedaan aliran. Urang koordinasi heula jeung polsek. Urang koordinasi heula coba jeung dan ramil. Kabeh pejabat ripuh gara-gara aki-aki. Akhirnya rapat, begitu musyawarah. Cek eta hasil musyawarah. Jadi dia baik keputusanana. Pas waktu aki-aki adan jam 10 di masjid, urang kabehan kudu ka masjid. Siap, urang musyawarahkeun, kita bicara dengan kepala dingin. Mudah-mudahan nanti kita ketemu dengan hasil yang maksimal. Siap, kabeh kumpul, aki-aki adan. Pas aki-aki adan jam 10 beres adan ya. Ilaha illallah
bareng ngilet aki-aki kaburi loba jelema cek aki-aki aja loba jelema cek RT bah kami mah datang ke dieu ngidang abah cek aki-aki waduh ndo buku-buku aing dijidang aing salah naon ngomong ge salah naon cek RT pan abang adan jam 10 dohor can datang subuh geus kalewat eta kalakuan abah dong edan cek RT cek aki-aki ya bener nang edan aing kadaranya apalah nu edan iso bisa pan aing sok adan subuh sia tilok aya nu datang naon barang aing adan jam 10 sia datang berarti sia nu edan sama ajo jing ya joji aki-aki menang Ya benar. Menang aki-aki. terus sejam hah? Lain lamun dirinya ceramah sebarang jam gitu hah? 3 jam sabaraha nu paeh di dieu kira-kira siapa mah kalau kebal saranya nu bareng minum sakitu loba nanging bareng minum kiai bang nyuguhan mau ada loba teh hiji deui geus anggeuna teh hiji deui 7 mau terus makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah kita rindu dengan gaya tinggal Lebak tahun 80-an berwaktu can aya listrik budak pamuda ngalet ngabandayeut budak pamudana bari nangkep Quran dengan kencanya kalau obor kitu oge parawana ngalet kayak mah ustad padahal waktu eta can aya listrik ngaji bareng beres asal beres ngaji pulang liang irung hararideul balik ka imah berame di imah nangge aya nu budak leutik diajarannya jah kudu jadi kolotna alif jabar a b jabar ba cek anakna bapak sama bapak oh bapak ge bisa diajak ku lama kumaha ngajak bapak sia B jabar bapak jabar papa KPC kumim Jeremy Cinta ninja bersan bapak kumisan keluar bapak kolotna cek bapak kolotna bapak kolotna ya coba ya naon ieu cek anak neta gegetuk coba diajak gegetuk bisa bapak kolot coba diajak ku bapak kolot iya namun diajak ogin diugat-ugat teh dipatuk gegetuk cek bapak kolotna emak kolotna keluar cek emak kolotna tuh di warung itu aya warung kacang eta ge bisa diajak kumaha mah kolot nyetanya aja warung kacang wow dikurungkap dicangcang warung kacang aya deui nu rada gede begitu diajaran kudu jadi bapana jeung bapana nafasati fil uqad qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad cek anakna wa min syarri mata sapi fil uqad ulah mata sapi nafasati nun afetati jabar naf peja berpanapas saja bertanapasate jarati napasati coba mami syarri napasati anak kami syarri mata sapi eta mana ciri cek kemana kakak bapana anak kurang di paraban naon sampai anak kurang tuh bisa baca Quran anak batur aya nu sawarna bagus jadi qori anak batur aya nu talar Quran kunaon anak kurang mah nafasati bil uqad mata sapi bae terus lamun bapak pae lamun kula pae saha nu ngajarahan urang lamun anak kurang teu bisa ngaji teu sanggup
mah lamun kula pae anak kula teu bisa ngaji. Eta teh baheula. Ayo dulu kena ingat. Jelakan aja, jelakan. Jelakan kiai berikut gitu bati. Mata malah tak sumur calong. Lengkap. Timbul tahun 2023, tahun di abad 2000 ini saudara hadirin, orang berganti pola pikir. Bangga lamun anaknya jadi sarjana, tapi tak pernah sedih lamun anaknya tak bisa baca Quran. Benar? Oh, anu model kos gitu. Selesai S1 lanjut ke S2, selesai S2 lanjut ke S3, selesai S3 lanjut ke S4, sampai awak kata ris bawa TS. Tapi tak pernah sedih lamun anaknya tak bisa baca Quran. Padahal di yaumil kiamah, di mahkamah terakhir, anak bakal nuntut kan jadi kolot. Jek anaknya Tuhan ya Rob khodil hakim min hadar rajul, pangsokotkan hak kula tidak ieu lalaki. Cek bapana Tuhan ya Rob eta anak kula manehna jadi sarjana, tanda tangan ratusan juta, curugna lempeng. Lamun cek manehna lempeng, lamun cek manehna bengkok. Orang hebat itu. Sekolahnya aku yang membiayai. Sekolahnya cek menjadi bapana. Cek anak balik ngadaulat ke Allah. Tuhan ya Rob, bener kula jadi sarjana, tanda tangan kula ratusan juta bahkan miliaran, curug kula bisa lempang, cekula lempang jalma lempang, cekula belok jalma belok. Tapi Tuhan ya Rob, wudhu kula tesah, sholat kula tesah, bahkan kula termampu baca Al-Quran, gara-gara kolot kula pernah ngadidik kula tentang agama. Kubruskan kolot kula, hukum saberat-beratna kolot kula, nak ngomong naon. Ayo dulu kendai ayo. Tapi sih, sampai akhirnya anak dari sarjana dikawinkan, komo nu sejen mandi cukup pegesan bisa. Kepikir mau bangga anaknya jadi sarjana, terus Ustaz kudu kumaha? Saya tidak melarang jalma tinggal ngadidik anak setinggi-tingginya, silakan. Karena Islam punya konsekuensi hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Dunia kudu bagus, akhirat kudu bagus. Akan tetapi saudara hadirin, ketika memang melalui pendidikan dunia, ulah poho karena urusan akhirat. Kan gitu. Barang ngomong cina bahasana anak kula malah mungkin entah sekolah kena teboga ijazah, lamun teboga ijazah kena segawe, kena kumaha marapan anak pemajikan aing teboga ijazah, aing tegawe nanaon, da anak aing baru belum serobay, paraban berkat doang gue. Ayo. Nah terus berkumah ke haji, anak kula sekolah, atuh teu naon sekolah terus ke sekolah, tapi ulah poho ngaji. Tuh di Bandara Soekarno-Hatta tuh aya pesawat Garuda Indonesian Airways. Eta lamun didorong kurang pinggar lebak moal kadorong. Digotong moal kaangkat. Saking gedena, saking beratna. Tapi ternyata pesawat bisa ngapung di awang-awang, membawa ratusan orang, membawa ribuan ton beban, tapi bisa terbang di awang-awang. Anak orang ya kudu aya nu ngarti karena ilmu itu yang disebut dengan science without religion is blind, religion science without Islam. Mal ngarti dia mah. Sekolahkeun tapi ngaji kudu. Ulah sekolah doang. Terus ya. Terus. Aing sok ieu pokona mun lapar ben. Dah. Masyaallah, tabarakallah.
Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali. Lamun hayang boga anak soleh-soleh kenala diri orang. Makanya kanjeng Nabi Ibrahim ngajaran orang Nabi Ibrahim berumur 120 tahun, istrinya umur 80 tahun dan boga anak. Ngadoa. Rabbi habli minas salihin. Sudah jawablah itu ikhlas pertengahan. Iya jalan. Kanjeng Nabi Ibrahim itu ya Allah ya Rabb kula hayang boga anak nu saleh, bere kula anak nu saleh, bibere ku Allah anak-anak anu saleh. Kumaha Nabi Allah Ibrahim ngadoa deui jeung Nabi Ibrahim, Rabbi jalni muqimas shalah. Wa min ربنا وتقبل دعاء Amin. Doa itu. Rabbi jalni muqimas shalah. Wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim itu ya Allah anak-anak kula geus aya kuari jadikan kami jalma-jalma nu nangtungkeun salat. Terus kudu kumaha? Lain kula doa termasuk wa min dzurriyyati jeung anak incu kaula ge kula mah hayang kabeh jalma-jalma nu ngadegkeun salat. Sebab kadang-kadang aya mitohana tukang salat minantuna mah teu daek. Kadang-kadang aya bapana tukang salat anak mah teu daek. Loba nu kompak bapana teu salat anak nanti sarua. Maka ku doakeun eta anak Bu, doakeun. Ngan ngadoana kudu tatanya heula. Dia mengadoa benanya henteu naon henteu. Hirup jadi jalma susah ngadoa minta panjang umur. Atupan sangkut nu udah tos kitu. Atuh kudu kumaha kaji atuh kudu nama jalma susah mah ngadoana minta ka Allah, ya Allah ya Rabb abdi nyuwunkeun rezeki anu seueur keur samu ibadah ka Tuhan. Kitu ngadoana. Ulah hirup jadi jalma susah ngadoa minta panjang umur. Ayeuna dipanjangkeun umurna ku Allah. Atuh susah tiasa umur. Begitu. Ari. Assalamualaikum. Semuanya. Hai, gembira. Sebelah tebah sehat, Pak. Ya, bisa sehat nak ya. Ya, dia mah lumayan. Alhamdulillahnya banyak. Itu mah Allah. Sebelah tebah. Babaturan Abah aya kene nu hirup. Sok manehna. Keren bisa. Ulah-ulah jalan maji datang kalang geus pada rubuh. Keren bisa. Baca ke doakeunnya abahnya, bukan abah panjang umur. Amin. Sebulan emang abah umur seberapa gitu kuari? 82 ji. Amin. Mudah-mudahan abah ditambahan umurna kolot 100 tahun nih. Jek manehna, je. Saya 82 ge aing loba.
Lagi tambahan 100 tahun ya mulai ngasuain jadi panitia kiamat. Coklatnya Bapak. Nah, Jokowi bagus dia jadi presiden. Jok mana yang jawab parah di TV jauh gambaran. Aing tuh puguh-puguh meli setan bo. Jogolan siapa? Nah, terus lu bagus presiden. Soeharto, jadi mantep tuh. Sebab waktu zaman Soeharto mah pamajikan abah ngorak kene. Terus cek mana nak ngopi nih ngopi, atau ngopi bakal ngopi mah, cek kerjanya, ngegerakkan pamajikan, gerakkan pamajikan, sayang, 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 ini tuh kopi gih haji gopur cina sayang ngopi. Aku apa? Berarti abah memantap ngesolok deh, manggil pamajikan sayang baik, nukos kia bah nukudu ditiru mah, pasti mantap karena bah, iya disebut rumah tangga harmonis. Mana yang jawab? Udah lo bohong. Abah mantap manggil sayang ke pamajikan pohon ngaran. Berarti Aduh. terus ini sejam setengah Aduh. makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, balik lagi kita kuariya naon sih ngawurina HP bener. Sampai anak-anak kurang baheula pernah dibubungah ku Tetris ku Jimbot teu puas pakai PlayStation teu puas pakai game online aya di warung-warung internet pan kuring tinggal ngadownload eta aya Ludo aya ML aya COC nyawa aing tukang salaman. Aduh. Paraman lampuna tuh. Ulah karak cewek Ludo aing buat sejarah kanjeng Nabi nyaho. Kunaon pelebah aing ngomong ke Nabi Ibrahim teh cicing bae. Aing bagi ngomong Ludo ngomong CC, ngomong MS oh nyaho. Aku jasa. Saya jalan maksud maka ciri awak malintu. Bentar lagi dong. Ciri jalan maksud mah tetangga beli kulkas manehna bebas kado. Balik. Tapi di mana tadi? Ada yang kaminan doang. Akhirnya game online-nya sudah ada di handphone anak-anak kita, tinggal download. Coba. Anak kita asik tiap hari main. Otaknya dibikin tegang. Karena yang namanya main selalu pengen menang. Akibatnya yang terjadi saudara hadirin, di mana kuari ayah budak ngetik dia omongan kudu jadi kolot, anu terjentak kudu jadi kolot. Sedikit demi sedikit dikuras tenaganya, dikuras otaknya dibikin tegang. Anu jadi anak awewe malah kan jadi kolot, anak laki gampang kan jadi kolot, wani kan jadi kolot. Kunaon tegang karena setiap hari pengen menang, dilatih otaknya. Ini budaya Yahudi. Akhirnya saudara hadirin, apa yang terjadi? Anak-anak kita usianya masih 9 tahun, usianya masih 10 tahun. Mereka tidak mau jajan. Bahkan ngomongnya, lebih baik tidak jajan daripada tidak punya kuota. Benar apa benar? Diberi duit yang beli baju, ya. Cek mana enak, bom, kuotanya kosong. Lebih baik berpakaian lusuh dengan pakaian yang jelek, yang penting kuota penuh.
Masya Allah, tabarakallah. Sedikit demi sedikit anak-anak kita dihancurkan dengan media sosial. Masya Allah. WhatsApp grup-grupan kan kuarimanya. Janda ngahiji nyeun grup ngarana Rojali rombongan janda liar. Nini boga grup WA grupna ngarana Roni rombongan ini. HP Android pisangan kamera doang. Nah, anda nu padahal kumaha dipoto. Dia bisa status. Salaki gergering dipoto. Dia status suamiku sakit guys mohon doanya mengkaber. Salaki gering lain jurusan dipoto. Ayo bikin grup-grupan coba. Akhirnya nenek-nenek lupa dengan dosanya, lupa dengan bikin pahalanya. Ini kok kapain dan ini dan ayo pakai skin karek ini pakai skincare, bajunya baju legging, bajunya baju UNC, celana legging, rambut di rebonding, aya jerawatan di facial, pakai bedak terus macem-macem, mandinya mandi susu, mandi sauna, selesai mandi langsung pakai hand body, bangetna lembek diwedakan, di cleansing, beres di cleansing di pondasi, bedak foundation, di pondasi, lamun papanasan di papinglok, di sandlok, ayo. Udah terus macam-macam mulai penawar dah mata pilar terus jernir apalagi itu teflon teflon eta terus naon deui kara mata pilar sari ayu. Terus nu bagus Ines nu bagus 05. Bener. Bagus 05 mah jadi natural seperti beureum. Kurang bagus pakai pipa, pakai Ines pipa. Pakai pipa kurang bagus paralon. Lain geus nini lain mikiran dosa, geus nini lain kumaha carana nyambahan ganjaran, geus jadi nini lain inget kana pae, geus jadi nini memek apan bae. Gila. Salah gitu aing ngomong. Salah mana? Lamun aya jalma mawa motor teureun ngaranna momotoran. Lamun aya jalma mawa mobil teureun ngaranna momobilan. Lamun aya jalma make make up teureun ngaranna memek. Memek apa? Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya ibu bapak hadirin dengan adanya handphone berkuari pacaran gampang. Budak-budak SMP, budak SMA pacaran panggilnya papa mama, ayah bunda abi umi. Itu kene chatting sayang lagi ngapain, baru bangun beb. Orang ngetik chatting di sayang udah makan belum, makannya yang banyak ya sayang biar sehat. Langsung makasih ya perhatian, I miss you. Dua kali langsung kirim pesan suara. Setiap laki nate ngomong gitu, sayang rencananya aku hari ini mau langsung ke kantor lurah. Dari kelurahan aku mau langsung ke kecamatan. Cek udah bilang itu ngabalat, ngapain sayang? Aku mau bikin surat keterangan tidak mampu. Cek pacarnya itu, emang
siapa sayang yang mau dirawat di rumah sakit kok bikin SKTM? Aku mau bikin surat keterangan tidak mampu. Bukan dirawat di rumah sakit sayang. Aku bikin surat keterangan tidak mampu karena aku tidak mampu melupakan kamu. Wah. Datang waktu zuhur, begitu zuhur chatting deh. Sayang sudah sholat belum? Aku nggak mau kamu ninggalin sholat. Oh langsung balas pacar. Alhamdulillah sayang. Ini aku lagi sujud. Akhirnya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit demi sedikit tergerus dengan kemajuan zaman. Masya Allah, tabarakallah. Maka untung Manghendra ayeuna ieu ngayakeun acara ku kumpulan model sosial, minta didoakeun anakna ieu supaya jadi anak soleh. Amin. Terugi teu naon Hendra ngamplopan aing mahal gitu. Pan aing geus ngomong min jumlatil walid al walad. Kholot mah kesuksesan anak kumaha anak. Jeung naon boga pakaya loba aya anak nakal. Atuh masih mending salah naon. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, singgera tingali zaman baheula. Lamun nyunatan anak arep disunat gelas siji diwadahi banyu ikut diputer-puter dibawa puter ning kiai-kiai. Assalamualaikum Say Kiai, dok doanya anak kita arep disunat didamu karo Kiai Al-Fatihah pu digawe maning ning ustad banyu segelas pitung kiai pitung Fatihah dinum karo anak kepremen ur berkah kepremen ur manfaat ya anak. Belum saya kerap sunatan anak, ustad seneng ngarepan umah itu juga diaturi. Ustad menongkrong. Sampai pemajikannya diomong ulang ejo dia. Menaon? Aku bertetangga tuh sunatan. Kena pen aing ngadi aing ngadoa, kena berkat gede kain. Sabar we heula ditunggu datang ka zohor lo bae ngundang. Ayeuna teh ustad hees dina kursi panjang. Asar dihudangkeun ku pamajikan aing mau buka salah kita mah kolot mah palongo. Oh judulan hirup puasa aing teu niat teu puasa aing teu ngadaharna naon. Jeung salakina nu jadi ustad aya naon si atuh hirup judulan. Ieu kumaha ngejo taulah. Jeung ustad jam sabaraha kitu puasa. Jam 5. Jeung pamajikan hor geus ngajobe lah utuh harapan. Baula mah sunatan teh kitu. Bari dihajatan geus kitu anu nyunatna ge bengkong pan bengkong mah hebat lamun nyunat eta pan puasa. Boga wudu. Sakabeh ditawassulan, diundang tokoh masyarakatna, diundang kiaina, diundang barayana, kumpul isuk-isuk di imah di balandongan. Datang bengkong bari motor Vespa teh. Jalma nang geus kolot bari wendut kasamatana buleuk. Tot 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 tot. Ada di balandongan. Tokoh masyarakat kumpul, kiai kumpul. Barayana kumpul, kolotna aya di dinya. Panganten sunat leungit. Di teangan ku bapana kapanggih diburi imah orang keur nyumput. Dirayu ku bapana panganten sunat make sarung, bapana make sarung. Dibopong ku bapana dibawa ke tengah balandongan, dimarhabakeun. Kunaon dimarhabakeun? Sebab diyakinkan kalau dibacakan marhaba ada 70.000 malaikat yang berterbangan di atas kepala kita. Yu'aminu nabi kabeh maca amin ngaminan karena doa naon anu aya dina mahfala. Luhureun sirauna ge aya malaikat kuari keur muter-muter. Lah kaji jatuh kadeuleu. Mal kadeuleu.
makhluk Allah nu bisa ngaleungit aya 3, hiji malaikat, 2 setan, 3 nu boga hutang. Mulai marhaba Pangan badanu alaina marhaba marhaba ya marhaba. Mulai marhaba kabeh bengkong mulai. Panganten sunat di pangku ku bapana dina bangku panjang serot karena bengkong nanggus kolot salah deuleu anu disingkap sarung bapana rak beri colok sareng dicolok bapana nggerejet jangan marah gunana eta bapana merinding meureun geus kitu tambah kebal dicorok digapit tambah kencang nomor haba bapak ngajoak dari jam nomor haba jenah hari bapak ngacerik hari panganten sunatan yang ngir iya kuma sedih meren tetega hari bangkong tenyadar helm bapak ngacoklok makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah pada prinsipnya ternyata sunatan yang menjadi pendidikan ke anak. Bedakeun ke anak, perintah Allah, lamun geus naraja kana diri urang, lamun urang hayang dipikabogoh Allah, hayang dipikabogoh ku Rasul Allah, ternyata perlu anu aya dikorbankeun. Naon bae anu dikorbankeun Bapak? Tanaga heuh. Lamun tenaga kurang cukup, sok harta. Lamun harta kurang cukup, darahmu kau teteskan agar kau diakui menjadi sunnah Rasulmu. Makanya kan sunatan mah getihna netes ayahnya nyenana. Maka tetesan darahmu sebagai saksi alalaleng demi sunnah Rasul yang harus ditaati. Jadi ternyata tetesan darah akan menjadi sebuah saksi perjuangan seorang anak demi menggapai ridha Allah dan Rasulnya. Maka orang doakan mudah-mudahan anak ieu sahibil hajah dijadikan anak anu soleh. Amin. Kita diseluruhkan bari barokah. Amin. Hirupna bakal jadi tukang ibadah peserta hari ibadah. Urang kabehan mudah-mudahan kawariskeun kana nasibkeun boga keturunan anu soleh tur saroleha resep kana ibadah rezeki urang diseureurkeun jeung bekal ibadah maot urang kabeh aya dina husnul khotimah. Sakitu ngobrolna hampura tina kasalahan.